Di jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi. Di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur. Zakatna 3 liter setengah. Beasna dupang bagus dah disiapkeun. Keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur, memeh bulan, memeh lebaran, ngazakatlah di lembur masing-masing. Sakali deui urang ibadah nu utama. Ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur, sia ngontrak di dieu ngising kieu di dieu ngazakat di ditu, hawa nafsu. Lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep. Tama ndek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu kasih aing hayang-hayang teuing mah tah daki aing. Aing mah ditu deuk kitu bae sih. Urang keneh tah sia. Kurang keneh ka dieu saekeun. Sakali deui. Supaya mantap ibadah urang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadange omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap. Tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah, balik ke Jawa Timur. Nah iya ngazakatna di ditu mun henteu ka lebarana. Acenah berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur, di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazakat. Acenah moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat. Eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu. Jadi ulah asa-asa guys. Dek balik ke Bandung, di Bandung ngazakat. Dek balik ke Surabaya, di Surabaya ngazakat. Acenah kieu bae ieu mah, dek balik ke Surabaya barang datang ke jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat. Tolol sama budak. Blon atuh tah mah. Ngazakat tetep. Iraha wajibna ngazakat pas malam takbir. Malam takbir, malam Minggu dah eta tah mulai ngazakat di dinya. Cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran, mangga. Acenah deuk 10 poe deui ka lebaran, heug bae teh naon. Acenah deuk kuari bae encan. Encan kuari encan. Can asup puasana ge encan. Encan tah, ieu zakat teh kos kitu, zakat. Nu paling utama nama memeh ka masjid. Deuk ka masjid urang ngazakat di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang ngazakat. Luar biasa teh. Berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Beas mah hina. Sapira 3 liter setengah. Hina, jelema hina, beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar memeh ka masjid. Ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula. Ka ditu pan make samping meneng ti bupati pan imamna ge atuh. Aduh. Eta imam blon. Nah, mending peting bae geus peting bae geus daripada dikena ka saha kiai ka mustahikna. Saha mustahik zakat teh kiai aya 8. Mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dina minggu ieu urang sakumaha kamari dicarioskeun bahwa minggu ieu minggu terakhir pengawasan di tahun ieu. Menjelang Ramadan diliburkeun ngaji mingguan sajero di bulan Ramadan urang make ilmu hasil urang ngaji sataun. Dina sataun pengajian urang loba anu arasup ka jero hate urang ilmu. Melalui pengajian di lemburna masing-masing di dieu aya nu
nu di TV segala macam. Malah mah ngajina lobaan di TV sebab bari hiburan ngaji. Guru teu neuleuh ka nyana-nyana teu neuleuh ka guru. Bari ngadapang, bari ngarokok, bari ngopi. Jadi ngaji di TV bagus gitu. Badak ta'akur jeung persyaratan taklim. Lolobana teu mangpaat. Cacak-cacak urang ngaji kieu ge pa adu hareupan, makana maengap. Hasil ngaji urang bebenangan dongeng-dongeng tahajud eta teh maksudna mah nitah supaya urang daek tahajud. Dongeng-dongeng salat duha nitah supaya urang daek ngalaksanakeun salat. Sebab engke di akhirat begitu urang deuk asup ka sorga lawangna aya mereka babut tahajud. Wah, nu tilok tahajud teu bisa lewat lawang eta. Tanya ku malaikat, mana kartu tahajudna? Hage kartu kredit dibalikeun kana neraka. Aya babud duha nu tilok salat duha teu bisa asup lewat lawang eta. Babul witri bab salat witir aya. Babus sedekah nu teu boga kartu sedekah moal bisa asup lewat lawang eta. Aya deui babur rayyan, ieu mah diperuntukkeun ka jelema nu puasa di bulan Ramadan. Nah, sugana tuh tahajud urang teu bisa asup. Duha mah komo, witir apalagi, sedekah mah berat. Disugan we atuh babur rayyan. Aya nu ngacung harita Sina Abu Bakar. Pas Kangjeng keur nyarita kitu Sina Abu Bakar ngacung, "Tuan, ai tadi makan eueuh nu arasup. Kumaha lamun nya tahajud, nya duha, nya witir, nya sedekah, nya puasa tah lewat mana tah?" Si Kangjeng Nabi senyum lantaran nu kos kitu teh Sayyidina Abu Bakar. Di aya kabeh di manehanna tahajud aya, duha aya, witir aya, sedekah aya, puasa aya. Cak Kangjeng Nabi ulah loba tatanya Abu Bakar, maneh menek lewat mamane mangga bae. Jadi bebas apa milih jalannya, Masya Allah. Mudah-mudahan urang engke dititah milih atuh diaminan ge moal bae ai henteu mah. Ya Allah karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat wallahu a'lamu bimuradih. Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelema nu iman. Ahok mundur iman ke Allah nya nama jeung reng-rengan Ahok. Urang nu iman asup ka ayat eta. Entek loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saetik sering kunjungan ka masjid ka majelis taklim.
ke pengajian pas gubernur nu ieu can pernah kunjungan ke majelis taklim deuk naon nya nah yang disundatan sundatan bisa jaga. Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipardukeun ka aranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu ternyata puasa mah umat nu bara heula ge di syariat kama kutiba alal ladzina min qablikum jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud, dan selanjutnya kaditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah komo nu ngaran kebo, boro-boro beurang, nya nama di kandang na bae ge ngunyem bae. Eta kebo bari depa bari nangtung teu pernah eureun kebo mah nah manusia ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng eta ge sarua deres teu pati gede teuing pelen mah gede eneng ieu mah geus mun di luar aya nu bari ngopi toel sia eneng kahebatan hewan teh hampir seluruh hewan karar itu baik terus bae nyatuan hewan mah tanpa pamrih manusia ge lamun terus bae nyatuan tepati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen jangan bedakeun manusia jeung hewan iya secara tabii watak gurizah adalah ku puasa ngabedakeun antara manusia jeung hewan secara filosofi mah akal fikir mantek lama nah urang teh aku ari mayedeuk dibentuk ku Allah supaya bener-bener jadi manusia maka tiba heula puasa mati zaman Kangjeng Nabi Adam terus Kangjeng Nabi Idris terus Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi kadieuna terus Sulaiman Daud terus datang ka Kangjeng Nabi urang ieu instruksi puasa mah aya sababaraha profesor meneliti sababaraha doktor meneliti Jerman Amerika, Prancis, aya bahasa dina Al-Quran kama kutiba alal ladzina min qablikum. Coba di Injil mana instruksi puasa, coba di Taurat mana instruksi puasa, coba di Zabur mana instruksi puasa. Ternyata di Injil eueuh, di Taurat eueuh. Nyana kaget. Dokter meneliti eueuh ternyata. Laporlah ke profesor Islam disengsarikeun ku profesor Islam ku doktor Islam lantaran moal bohong Al-Qur'an kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun teliti kembali ternyata ku barisan Kristen ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam begitu aya seorang dokter di India meneliti
Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kagetnya. Ialah keistimewaan penelitian ahli agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali, terus Injil, Taurat, dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh berarti Injilna tahrif. Lain Injil asli. Ketika baca Injil asli aya. Geus kajeun teh mah sakadar carita. Urang mah dek aya dek eueuh teh mah urusan nyana. Urang mah kitabna Al-Qur'anul. Dina Al-Qur'an aya instruksi puasa. Alhamdulillahirabbil. Kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga. Jasa. Aya parentah puasa teh bunga jasa. Teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam. Nu mantak bunga, Masya Allah. Ketika bukana jeung rujak, indah jasa. Indah jasa. Peting teu eureun-eureun nyatua. Eureun ngees bae. Saur pohara jasa. Dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa. Ya, eta kan ku bunga berarti. Bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sepatu, meuli sendal, meuli baju, kolot-kolot boloon. Tah lamun urang bungahna kuno karar itu eta mah bungahna bunga hawa nafsu. Lain bunga ku eta bunga teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuku rahmat, bulan Ramadan teh pinuku magfirah. Masya Allah karim, di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan sakikituna bae, tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan. Hei Ramadan, awas, ieu mah bener-bener bulan anu ku aing sangat dimuliakeun. Ulah sekali-sekali maneh nyatat kagorengan ka umat aing. Ulah dicatat tuh goreng-gorengan bagus baik. Masya Allah. Urang ge kaget jadi akhirat. Artinya kaget nonton TV unggal penting catatan eueuh. Ka neraka mah tetep sih. Ieu gede-gede penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan. Hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah ilok ibadah tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi, nyana make pakaian nun pake karesep kujana, nyana salat, nyana puasa biasa bae. Jadi nyana mah sataunna ngan bulan Ramadan doang ibadahna. Asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui. Segitu bae teh nyana mah. Nah ditanya, Isya aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah. Wow, bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho. Ngadenge aing ke kiai-kiai. Mantak aing sok mabok Ramadan tutup. Aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokana mah geus. Tilok salat aing Ramadan mah salat. Geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang. Aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah, Allah teh ngahampura, maknya aing deuk dihampura teu bungah, mantak aing membungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah, pinuku rahmat, pinuku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal pae di bulan Ramadan.
kaimpi kuali Allah ditanya kumaha di jero kubur pertanyaan alhamdulillah selamat cekeun itu penghargaan ti Allah geus dibere surga nu bener sia eta sebab boga amal naon amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan disambut songsong ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan ta eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab di akhirat geus disadiakeun surga geus bejaan ka urang lembur bejakeun ka urang lembur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sejen mah los ya deuk apruk-aprukan ge asal Ramadan bae kitu geus kitu bae geus pokona sia bebas asal Ramadan geus bebas bener kene cak kieu cik tanyakeun kitu ka ditu ka kieu cik geus pokona bebas bae eta ngeunaheun pan mantep jasa masyaallah geus urang ge alhamdulillahirabbil alamin nah yajibu shaum ramadan bi adi umrin khamsah wajib dilaksanakan puasa bulan Ramadan di mana geus aya salah sahiji perkara 35 hiji bikabali sya'ban 30 yauman istiqmal tanggal hiji bulan Sya'ban teh salasa nurutkeun cek hisab kopi Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo ngahenen karena sejero taeta istiqmal karena bikamali sya'ban 30 yauma ini sebab bulan Islam eueuh 30 hiji pas 30 tingali malam 30 can hilal sikmal ke hiji nomor kedua biruyatil hilal kadeuleu bulan sabit hilal bulan sabit aya qamar bulan purnama hilal bulan sabit nah neuleu bulan eta geus sarua wajib ngalaksanakeun puasa ku sebab ru'yatil hilal jangsa ti hakiman ra'ahu di hak jelema nu neuleuh sanajan fasek nyana neuleuh nyana pasek wajib bae puasa sebab cek Kangjeng Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat sya'ban 30 yawman cik ahli bilagah ma bade istikhdam sebab li ru'yatihi balikana hilal Ramadan aftiru li ru'yatihi Syawal cik yang Nabi puasalah marane kabeh li ru'yatihi sabada neuleuh bulan sabit Ramadan bukalah maraneh kabeh liruyati lambi mada ba'da sabada ningali kana hilal bulan Syawal mun teu kadeuleu fa in gumma menung misalna alaikum fakmilu iddat sya'ban 30 istiqmalkeun 30 poe nomor katilu bisubutihi tetap dah hilal yakiman lam yarahu bi'adli syahadah bagi jelema nu teu neuleuh kana hilal urang di lembur eueuh nu neuleuh per kabupaten ge eueuh nu neuleuh hanya ada beberapa gerintil nu neuleuh hilal ngangsongkeun nyana ka qodi diterimalah ku qodi dengan dalil-dalil dasar-dasar anu otentik maka qadi memberitakan untuk umum bahwa besok
jatuh tanggal 1 Ramadan dengan terlihat hilal oleh Fulan bin Fulan di daerah anu. Nah, etalah wajib puasa. Ieu nu sok urang dilaksanakeun. Hiji kudu jelema nu adilna adil syahadah lain adil riwayat. Nomor kedua syahadahna kudu syahadah hisbah karena Allah la marjua biha thawabad dunya. Ulah aya muatan gaji, muatan dibere, muatan organisasi, muatan politik. Ulah aya ieu mah syahadahna kudu bener-bener hisbah teu jalan di Indonesia kos kieu. Sebab di urang ayat tim ru'yat digaji. Ketika digaji lain hisbah, ketika lain hisbah boro-boro ahli tasawuf, ahli fikih geus teu narima. Ai kudu dibejakeun terang-terangan makos kitu. Kudu nu bener-bener lillahi ta'ala. Ulah aya unsur-unsur muatan organisasi NU kieu, Muhammadiyah kieu, mawat maneh masing-masing geus lain hisbah nu kos kitu. Utusan ti berbagai partai aya, jangan dukung ngaluhurkeun partena masing-masing, hitunganna ge masing-masing, lain hisbah nu kos kitu mah. Teu meunang diandel kos kitu mah kadenge ku ceulis ya. Eta kos kitu. Kuduna syahadatu hisbah. Tim bisa dibentuk, ulah dibere duit. Ye cenah aing mah embung leumpang antepkeun kana mabur. Nah, kudu dibere duit bang kana aya unsur-unsur. Nah, di Indonesia nu tim diterima ku nagara lantaran aya plot. Nu di luar tim sanajan bener nyana karena Allah teu diterima, geus menyalahi aturan. Geus menyalahi aturan, geus sabodo kula mangan sakadar nyaritakeun doang. Dek nurut sia ka nu kos kada ditu los. Hos pokona. Ngabimbangkeun umat. Teu beres teu mah kos kitu mah. Kudu karena Allah. Ulah aya nanaon. Iya mah memehna geus diberitakeun. Waduh, masuk tim ru'yat lumayan ya. Ada berapa? 3 gitu. Ya, teu beres. 2, 3. Kabat bi ikhbari adli riwayah. Aya berita ti jelema nu adil caritaanana. Mausukin bihi nu kaandel caritaanana. Eta mah endek menusuk hati ngabenerkeun atawa henteu nu jelas aya berita ti jelema adil caritaanana bahwa ru'yat telah terlihat, hilal telah terru'yat, wajib puasa. Atawa kitu gairi mausukin jelemana teu kaandel cuman asup ka lubuk hati. Dalil-dalilna dengan jelas, ucapan-ucapanna dengan jelas, padahal mah ieu jelema ucapanna biasana mah teu kaandel. Tapi saat ieu mah urang percaya, bisa dipercaya, wajib puasa. Nomor kalima bizanni dukhuli Ramadan, sangkaan asup bulan Ramadan bil ijtihad, dengan ijtihad bimanis taba'alizal, bagi jelema nu keliru. Aya jelema di penjara can aya informasi kumaha-kumahan nyana utang hitung sorangan di jero penjara, ternyata cak hitungan nyana poe anu puasa teh wajib ngalaksana. Atawa di gunung sorangan bae informasi di kota di negara nyana hirup di gunung sorangan bae, ijtihad lah hasil ijtihad nyana wajib dilaksanakeun puasa.
atawa dikutub baheula kuari mah geus eueuh anu teu kasorang ku informasi ieu mah keur carita kuari maka kutub-kutub informasi terus aya wajiblah puasa surutu sihatihi arba'atu asya hari syarat sana puasa ya opat hiji agama Islam ahok teu sah puasa artina kafir mah Kristen Katolik Buddha Konghucu Hindu teu sah puasa lantaran kurang syaratna di antara syaratna kudu beragama Islam. Jadi aya syarat mamaya tawaqqafu wujudu syai'ala wujudihi sesuatu anu tawakuf ayana perkara kana eta kana wujudna eta perkara kos salat ya syaratna kudu wudu berarti lamun teu wudu teu bisa salat tapi aya mah wudu henteu kudu salat ge henteu naon ngan syarat sahna salat kudu wudu eta syarat ngaran iki sarua syarat sahna puasa kudu beragama urang mah alhamdulillahirabbil alamin lahir ka dunya urang geus terbentuk Islam lantaran indung bapa urang Islam urang mah lahir ka dunya geus teu hese capek hese beleke langsung geus molongpong lawang sorga tinggal ditutup apa hentupna dua aklun berakal yakni tamyizun geus jelema nu teu tamyiz kaya ning edan atawa sobi budak letik ta eta teh can tamyiz eta encan wajib aca henteu sah puasa na lantaran kurang memenuhi syaratna kudu boga akal ketika budak ieu ngalaksanakeun puasa bae training ieu ganjaranana engke jang indung bapana tilun nikoun min nawi haidin suci tina sebangsa haid nipas wiladah na ieu kudu suci tina eta bagi kaum awewe lalaki mah eueuh haid paling nongtot bool eueuh haid di wajang kaum wanita kudu bersih tina haid nipas wiladah haram awewe nu keur haid puasa haram sanajan jana ahli puasa tetep bae teu meunang puasa nomor kaopat wa ilmun biqaunil waqti qabilan lissaum nyaho ayana waktu narima kana dilaksanakeun puasa nyaho ka waktu puasana kos urang kuari dek nganyahokeun waktu puasana iraha ke insyaallah urang jelaskeun syarat wajibna puasa aya tadi mah syarat sahna puasa kuari mah syarat wajibna puasa 5 hiji Islam urang alhamdulillah geus kawajiban puasa kulantaran syarat wajibna Islam atuh jelema murtad ge lantaran tatadina agamana Islam nya kewajiban puasa ngan teu sah kuari mah lantaran nya kaluar ti Islam bongan tatadina Islam jadi kewajiban puasa jelema murtad batat kulantaran nya teu puasa disiksa engke di akhirat nomor kedua taklif balik berakal budak letik nu edan nu ayan mabok wajib puasa nu wajib puasa mah nu kataklif ku syarat jelema balik jelema boga akalna sampurna eta wajib puasa
katilu tokoh kuat ngalaksanakeun puasana aki-aki nu geus kolot aki-aki mah kolot aki-aki ngoraja aki-aki nini nu geus karolot nu geus teu kuateun puasa ieu teu kudu puasa la yukallifullahu nafsan illa wus'ah teu kuat puasa teh lantaran geus aki-aki teu geus nini nah eta teu kudu puasa urang ngeuneuleun aki-aki jeung nini emang teu pati resep ieu sebenarnya urang lalaki neuleun nini ribet sebenarnya geus eueuh pikahayang tapi eta Kiai Akik ngimpi Syekh Akik teh seorang kutubul aulia ngimpi kapanggih jeung nini ukuran umur 100 tahun tapi maka sedo waluh maka bola-bola Masya Allah lipen hebat jasa ya Allah ya Rabb make ieu naon ngaranna wedakna aya meureun bangsa 2 cm wah hebat jasa make lepis ya Allah ya lili bengking bongkok make lepis biasa make kaos biasa ya Allah jadi sakit teh bingung ngagerokeunana ai digerokeun neng geus kolot ai digerokeun nini pakaianna pakaian si neng nya kumaha ngagerokeunana ya digerokeun neng cek ih neng cek nini atuh ya mah oh atuh ka dieu ni ih nini neng atuh ih si kumaha cek nya ai ka dieu tuh ning ne atuh neng ni kadi aya naon sakeun ieu bandek ditanya bae ai nini nu sebenarnya saha ieu kiting ni lain kitu asana ku teu pararantes ieu kolot-kolot pakaian kos kieu nyana seri bari senyum teh ya Allah aju matana biasa ting ting gitu cek saya akik teh udah gede ada gede amat lagan ini bae ya sadajan dikicepan gitu hayang geus sia tapi nyana ngicepan biasalah awewe mah kos kitu komo jahe mah sujam senyum ngadeketan ditanya deui ku si akik ai ini saha nu sabenerna kula teh dunya cekna oh dunya cekna kula dunya kula geus kolot ngan kula ngahaja cek yana make hiasan supaya jelema tertarik. Waduh, atuh dia kos kieu mah jelema meureunana hampir tertarik kabeh kan ini. Alhamdulillah cek yana. Biasanya lagi nyebut alhamdulillah, paseh alhamdulillah. Alhamdulillah cek yana loba jasa jelema nu tertarik kan ini. Komo lamun di deuleu di tukang mani nini teh atuh teu kadeuleu kolot da ieu mah buuk di blow gini tah jadi dunia teh geus kolot ngan dihias geus lamun aya jelema dagang karung ngiprik-ngiprik karung berarti eta teh keur ngiprik-ngiprik nini jelema dagang di toko berarti nyana keur nungguan nini deres sama dudara ragang kabeh eta mah ieu kiai nu ngudag-gudag dunia berarti ngudag-gudag nini nu ceramah neangan dunia berarti Al-Qur'an ojol jeung ya Allah eta urang lamun dikitukeun mah oh masyaallah nini bengki katilu kaopat wasihatun jeung sehat wajib bagi jelema nu sehat di bulan Ramadan ngalaksanakeun puasa Ramadan sebab geus mencapai kana syaratna nu penting manehanana sehat lamun gering
kewajiban puasa wajib puasa gering Ustad ka mah jawara Waalaikumsalam bulan Ramadan keur ngadahar goreng sangu Ustad isuk-isuk ngadahar goreng sangu kagetnya nanti eta teh geus ka 10 poe 10 poe Ramadan nyana nanya ke pemajikanana ka eta ka jawara emang teu puasa gitu cicing bae emang teu puasa pemajikanana ngomong ulah ada omong Ustad deres tahun ieu mah menang 7 tahun kamari mangan 3 geus deres ieu kemajuan sakena sugan tahun hareup 10 lah eta Ustad kaget neuli jawara teu puasa di bulan Ramadan tapi didereskeun kene ku pamajikanana sebab tahun kamari menang 7 tahun kamari mah 3 jadi geus hebat jasa 7 ge teh mah masyaallah nyana bisa ka sorga nyana tak ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ukuran 7 poin ka dituna potong nyung serbat tuh kajian kokoh Allah karim jelema lamun di bulan Ramadan gering teu wajib puasa muriang mah Allah mah murah jasa geus sia mah nu mantak wae digeringkeun geus supaya ulah puasa engke bae gobo di mana geus sehat kara kodok gering teu kudu puasa Allah karim jasa ibadah jeung Allah bulan Ramadan urang giring kemudian teu puasa ke itu qadaan Syawal can sehat kana bae hafid can sehat kana bae Muharram haji can sehat kana bae Muharram kaburu pae urang Muharram pae teu masalah engke lamun ditanya kunaon teu puasa bulan Ramadan Gusti teu kudu nanya ka abdi Gusti mere gering ka abdi sia di bulan haji mah kuaing disehatkeun. Encan pati sehat sia lamun puasa mah. Ngan sia bebejana bae ka batur gering keneh. Aing mah hanya hopan ka sia. Di heuh oge nya neraka sia. Bisa dibohongan emangna urang yang polisi bisa bohong. Jeung Allah mah bisa bohong kajeun kuku bahagia. Sehat henteu sebab nu boga sehat Allah anu boga gering Allah nu maha uninga wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma maha kawasa Allah ngamat mencakup pangeran urang ilmuna seluruh perkara eueuh nu teu kajauhan ku Gusti Allah inggis urang lamun kos kitu wa iqamatun jeung cicing di lembur teu ka mamana urang cicing di imah di lembur urang teu ka mana wajib ngalaksanakeun puasa ketika urang berangkat nyaba ka Bandung meunang buka sanajan urang tenang-tenang ngan kautamaanana doang urang lamun berangkat ti dieu ka Bandung ti dieu ka Surabaya meunang urang buka cuman antara afdol buka jeung teu afdol kumaha ka masyakatan ketika orang di perjalanan aya masyakat afdolan buka ketika orang teu aya masyakat afdolan kana puasa da mah kembali ka diri urang nu ngarasakeunana arkanuhu ari rukun puasa teh aya 3 hiji niyatun lailan likulli yaumin fil fardi niat puasa ti penting niatna antara gurub jeung fajar didinya niat memeh magrib niat terjadi bada fajar niat terjadi jeung niat tak kudu unggal penting teu meunang urang niat sakaligus nawaitu shoma syahri kulli terjadi cek mazhab Syafi'i mah kecuali mazhab Maliki mantak dipake bacana ku urang baca abeh ketika urang poho ganjel pake ganjel mazhab Maliki niat eta geus di awal urang nawaitu shoma syahri kulli kuring niat puasa sabulaneun jek mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa kudu unggal peuting bae niatna kumaha niat nu paling ringan nawaitu shoma godan min Ramadan cukup niat puasa isuk
bulan Ramadan jadi enggak susah gitu pangsa etikna niat kos gitu cek Kanjeng Nabi malam yubayyitis syam qabla al-fajri fala syamalah sajelema anu henteu ngendongkeun puasa ya niat memeh pajarna maka terjadi puasana jadi kudu niat ti penting unggal penting paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan jadi sakit urang dipagahan ku Syekh Nawawi ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya ulama sadunya nyana lain lalagaan terkenal di Al-Azhar di Mesir di Turki di Timur Tengah pohara Syekh Nawawi teh lain lalagaan nih ngamagahan ka urang cara niatna anu sampurna nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala sakali deui nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani ni bulan ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala aya nu ribut di lembur ramadhana jeung ramadhani cek aing Ramadana, Ramadhani yang mengaji, Ramadana sia, Ramadhani, isuk da teu parwasa kabeh. Perbutan Ramadana. Geus dek Ramadana teh dek Ramadhani teh sarua bae, lamun hayang tegep Ramadhani lantaran diidopatkeun. Pagahan anak urang, incu urang, niatna niat mah penting. Das maghrib urang niat noh besi ke poholah begitu dur maghrib langsung nawaitu soma godin anna dari fardhu syahr Ramadan hadis sadatillah ta'ala beres jadi kata pas inget ke salat maghrib imamna babacaana lila maca surat kuduna qul yaqulhu ieu sabihis maghrib sabihis hayang keren meureun nya marum qori lah Kori kurang pati kaondang mal salah ya. Surat sabis. Jadi kulantaran kesal jangan niat di salat dia di jero hate. Nah itu semua godinan daripada suara motornya jadi baik di jero hate salah. Atawa mantes isa ngopi ngarokok ingat can niat nah itu semua godin an ada fardhu syahr Ramadan hadis sanad lillahi jadi penting-penting we keur kumaha bae lempang niat diuk keur salat diuk keur nonton TV ge jadi bae poho reup ka jero kamar sare jeung pamajikan jima jeung pamajikan pas bejeunaan deuk kaluar cai mani ingat aduh cek pamajikan aku naon ka atuh ngepeten amat sabari cekna jadi bae masalah babari jasa Masya Allah malah mas sunah ditambahan nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala atau ditambah hiji rukun puasa teh niat penting unggal penting lamun pohon teu niat awas diancam hiji wajib imsak artina imsak teh teu meunang barang dahar teu meunang nginum teu meunang jimekos nu puasa bae padahal status teu puasa wajib imsak bari kaayaan teu puasa ke wajib qada jadi lamun nyana dahar mun nyana barang dahar diancam ku Gusti Allah disiksa 2 kali dan bantak wajib imsak urang sanajan teu niat teu puasa mun teu niat status teu puasa wajib imsak
Nomor kedua rukun puasa tetarku muftirin ninggalkeun nu mantak ngabatalkeun kana puasa. Naon min usuli ainin liman fajin maktuh. Ya dahar, ya nginum, ngasupkeun benda, ngasupkeun ain. Karena liliangan anu terbuka ya celi ya irung ya mata eta batal kudu ditinggalkeun eta wa min istiqatin termasuk ngahaja-haja utah keur puasa batal man zara'ahul kai ay galabahu saymun falasani qada wa man istaqa'a falyaqdi jelema anu boga panyakit 7 berang puasa berang aiprak datang penyakit 7 puasa non utah ieu mah teu ngahaja-haja utah sorangan teu batal puasa atawa naik mobil marum orang kampung yang naik mobil nya ada di dieu ka Banten datang ka Cikupa geus puyeng geus puyeng jaknya nata tangkalan gunung lalempangannya aing cicing bae kos kitu mimitianana kabeh leumpangnya na cicing mulai geus teu bisa dikendalikeun atuh urang kampung mah kitu langsung heuk utah borosot ta eta teu batal lantaran teu ngahaja tapi lamun kieu mah aing teh lamun sok naik mobil sok utah ngahaja aing mah hayang utah naik mobil lah yang utah maksudnya batal lamun ngahaja-haja utah deuk kumaha bae carana batal puasana tapi lamun utah sorangan henteu termasuk wa min ikhadi kullil hasafah ngasupkeun hasafah batal atawa nu kaasupan hasafana batal atawa ukuran hasafah mun eueuh hasapahan batal sing hade besi awewe mah kaasupan ku aya misalna naon kitu ngaranna aya bonteng letik gitu punyana di lumayan-lumayankeun di asup-asup gitu rada kajero satu batal sarua Masya Allah karim kahiji niati peting unggal peting nomor kedua ninggalkeun nu ngabatalkeun kana puasa ya dahar yang nginum yang ngasupkeun ain yana benda kanu terbuka ya mata ya celi irung termasuk ihlil barinyana ingetur karep sorangan batal puasana kecuali jahil ma'dzur bodoh anu dihampura kaya ning anyar asup Islam kakara gesa minggunya na tadina Katolik can nyaho bag-bagan puasa sugan teh mah puasa teh asal teu dahar teu nginum bae ai kitu mah bangsa kitu ngasupkeun benda ka mata ka ceuli dan lain sebagainya pajar teu batal nyana kos kitu batal non teu batal sebab ma'dzur mas sebab dahar geuteun aku Kristen asup Islam tisu datang jam 10 ngadar wudu terus ke jam 2 dahar deui tanya kok puasa bahasanya gimana ya tuh puasa nggak makan nggak minum dari kapan tadi dari jam 10 tadi pagi jam 10 nggak makan uduk terus saya puasa lagi sampai jam 2 makan sekarang udah puasa lagi jadi ada kurang ini masa tahu nggak kuat yang puasa kos gitu tapi jana mah ma'dzur masalah emang can nyaho urusan ada salah tahu kos gitu ma'dzur anyar asup Islam
lamun disuntik lantaran lain manfaatin nafsu suntik teu batal sanajan diikhtilafkeun tetep teu batal lamun urang disuntik tah ieu aya nu ngateu batalkeun malah mutamana teu batal kumaha lamun diimpus sarua bae diimpus ge sebab tama lain melalui manfaat geus lamun urang muriang kemudian diimpus teu batal puasana atawa urang diimpus hayang seger teu batal puasa asal diimpusna ieu melalui lain manfaat kadi ka darah lain ka jero beuteung lain ka urat-urat anu pertalian jeung beuteung tapi ka dieu di dieu kitunan ngadileungeun diimpus teh aya nu ngabatalkeun aya nu ngahenteukeun diikhtilafkeun ku ulama nu mutamana tetep teu batal sebab lain manfaat mun hayang seger impus Masyaallah beda jeung tatu lamun tatu mah tatu raheut lamun urang raheut di dieu jero kemudian ku urang diasupan obat tersebut terus dilesep ka jero lain di dieu tatu da di dieu atawa disirah bisa asup ka jero terus bisa batal tapi lamun ditonjok make jarum diikhtilafkeun teu batal nomor katiluna wasaimun jelema nu puasana gitulah rukunna hiji niat nomor kadua ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa nomor katiluna nu puasana etalah rukun puasa wajibu mal qadaya shauli al kafaratul uzma wajib disertai dengan godoan puasa wajib dibarengkeun jeung qada teh kitu kafarat nya wajib qada nya wajib kafarat urang lamun nyaritakeun kafarat dina fikih loba aya kafarat yamin aya kafarat dam aya kafarat nazar aya kafarat ieu jadi ulah kaliru tah urang teh lamun carita kafarat teh loba urang munggah haji tamatu atau kiron kafarat dam ngaranna bahasana teh kafarat keneh dam eta teh bisa kitu ku hewan bisa ku puasa aya kafarat yamin urang sumpah kemudian nebus tina sumpahna nah eta teh bisa sedekah 10 miskin atau puasa 3 poe kafarat yamin ngaranna aya kafarat deui gitu iya disebut kafaratul uzma ieu ma itsqu raqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin an aibin Zaid bulan puasa panganten anyar tenang-tenang bae nyana ngalaksanakeun puasa sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe barang asup ka kamar pamajikanana keur sare teu make calanan nang karak cek nyana teh waduh nantang nih atupan langsung ayeuna leukos kitu mah bobogaan kan huda sedengkeun cak ulama di mana-mana zakar hudang akal leungit kan asal zakar hudang zalal akal masyaallah idza qoma zakar zalal akal di mana nangtung bobogaan akal leungit pohonnya leng teringat di bumi alam ngaranna ge panganten anyar gubrag wae langsung pamajikanna inget bae inget teh sarua bae lah diantepkeun sarwana kesimpulan lalaki Zaid jima jeung pamajikanna di bulan Ramadan tanpa ngabatalan deui
puasa nak batal didenda kudu mayar kafarat naon kafaratna di samping ke kodok kafaratna nyana kudu ngamerdekakeun abid anu mulus ulah aya cacat anu mun digawe na cacat karena pagawean di orang mah rokobah teh di mamanda ge kuari mah ganti atuh kudu kumaha saumu syahraini mutatabi'ain kudu dibayar kafaratna 2 bulan puasa berturut-turut ceknya na boro 2 bulan nih cara genep wae geus naik komo mun 2 bulan lamun teu bisa puasa 2 bulan berturut-turut yut'amu sittina miskinan mereka daharan 60 miskin likullin minhum mudun min ghalibi kutil balad al mujid fil fitrah saurang mud jadi 60 miskin 60 mud beas anu bagus bahkan ditambahan deui mun aya ku samping 60 etalah dendaanana mantap sih hade bulan puasa lain panganten bae sanajan geus kolot ge hari kira-kira bakal teu tahan maulah sok kadeket-deketan pamajikan maning tipeting bae 2 kali 3 kali so masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nya nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum gakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma kayak Sidina Ali maupun gede syahwatna lantaran nyen mau gagah jadi begitu adzan teh maghrib Allahu akbar nya mah lain nginum cai Zam-Zam cekel pamajikanna tangkarakeun ces jadi jangan enggak buka adana ku eta tuh masalah urang ge pas adzan Allahu akbar nonggeng sia aduh Masya Allah jadi ngabukaanana make eta masalah wajibu mal qada'i alim sakul som bisa sitati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji ala walu fi Ramadan ala fi ghairi ala muta'ammidi muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta jana doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak nomor kedua ala tarikin niati lailan bil fardi petingna teu niat lalawara nyana teu peting teu niat beurangna wajib imsak nya wajib qada nomor katilu alaman dasahara zanan baqa alail babana khilafu nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam 3:30 kebeneran cek nyana jelema serpi jana dahar beres dahar nginum beres nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat cek nyana tapi kadeuleur ada beurang kagetnya lagi barang di deuleuh jamna tetep 3:30 keneh bae
ieu mah horenganan innalillahi jemna. Masya Allah, Aisyah payah tuh tadi kubur. Iya, ya horenganan jemna 3:30 pae nyana horeng dahar teh ba'da subuh. Eta kan nyana boga sangka peuting ge ternyata beurang wajib imsak, teu meunang dahar, teu meunang nginum terus tetep wajib qada poe eta. Si gade. Nomor kaopat alaman aftaradhanan li gurubi dhannan al gurub pabanagil apa itu? Ieu mah buka nyana barang sudah kasorean. Biasana kan puyeng tah udang sore mah. Lang oh geus peuting cek ngana ieu. Geus magrib kajian gugu barang neuleuh lalai halal liber. Baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran. Kuari mah teu lalai. Kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran, beurit kuari mah geus teu sieun ka ucing. Baheula mah pan ngobrol di alam beurit. Beurit teh ngobrol jeung beurit. Beurit ngobrol teh jeung beurit deui. Buaya ngobrol jeung singa. Ngobrol baheula di zaman baheula teh kuari ge ngobrol ngan urang teu paham. Hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah. Buaya ngobrol kapanggih di sisi walungan jeung maung. Selamat pagi cek maung pagi cek. Biasa ngobrol. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja cek. Tidak ada masalah. Bagaimana di leuweung? Di leuweung juga enggak ada masalah cek. Atuh ngobrol biasa. Kuari ge sarua teh. Tapi cek buaya kula ya kesedihan zeti naon masalahna jelema zalim ka kula cek pelebah mana zalimna aing teu naon teu kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena emang kunaon salah saeutik cek ngana teh awas aya buaya salah saeutik aya buaya kitu onam kulan tepati risi, ieu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cenah. Teh teh kula nek jasa jagana. Disebut air mata buaya pugunya anu buaya. Eta ngobrol mau teh. Ya Allah, berit ge ngobrol berit. Berit ngobrol kumaha ieu urang? Urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan. Heueuh atuh tu imah itu bae. Beurit teh keban dibere tugas ku Allah. Lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia. Nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya. Sok ku sia daharan. Naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah. Ieu lamun di imah urang loba beurit tah eta teh introspeksi. Bahwa puarting urang teh kurang sedekah, bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu. Nah, kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing. Sebab antina beurit adalah uncing. Teh, mantak asal gok bari aya ucing sih. Beurit indit, ucing teh pamatian beurit. Ucing teh pamatian beurit, geus embungeun beurit mun aya ucing. Tah zaman kuari mah begitu beurit neuleuh ucing kecil ucingna teh majegan rombongan urang geus geuleudeh jagana teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag beurit kuari mah beurit ngudag ucing sieun ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya Masya Allah jadi lamun urang carita-caritakeun tentang hewan penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh masyaallah geus sempurna kabeh ya Allah datang ka urusan setan geus sarua dina bulan Ramadan teh supidati syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci break geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunaheun diasakan masyaallah eta teh tadi syaki
nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pangbuktikeun coba setan lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah hei akik mana lempang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya aya langsung nyana lempang bener aya kaget cenah ge si setan tah lain lantaran ieu bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek deret depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi bekase ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada goreng teu kudu disalaman ya setan mana keur naon di istirahat ceukna lah manja setan istirahat lain maka jeung istirahat sagala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu henteu kunaon ceukna lain atuh pan atuh kumaha nya lamun teu diganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula jagana teh si akik ge seuri bae masyaallah geus tah geus kapanggih jeung setan panjang ngobrol deui ai kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan ai sia itu kunaon atuh teu ngaganggu itu itu teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya ainu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu ge tah mah geus ngubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus bae ge beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae datang ka kula mun ngadeukeutan nya panas manda kula geus selesai jasa geus lah mending istirahat bae ngomong ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh kiai tadina kula muryangan bae kahiji nomor kadua kula teh dagang ambruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar dek sodako ka setan teu kira-kira teh nazar ya alhamdulillah kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah tah henteu sia boga masalah kos kitu cek kiai teh ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalas sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan nya cek jaran teh makana lah aing munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula
boga panazaran deuk sedekah ka setan senengkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat setan kula ieu boga pertanyaan naon aya warga kula murid kula nazar deuk sedekah ka setan nah ieu ka saha ieu setan cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana raja lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek bener saha anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula lamun nu sok ngurangan timbangan ngurangan takaran teh eta anak kula hiji nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang panderina balik pangheulana eta anak kula loba tah anak setan geus ka dinya tah lamun nu datang pang panderina ka masjid balik pangheulana eta anak kula nomor katilu nu deukeut pondok pasantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula loba tah manu kitu di ditu di Lampung di dieu mah eueuh dia mengaraji kabeh campur main gaples etik badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula eta bae geus baekeun ka dinya geus tep ngaleungit setan tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan ngurangan takaran di aku anak setan jelema nu ka masjid pang panderina kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan ai kebenaran ustad urang kos kitu eta ge ustad anak setan berarti anu deukeut pondok pasantren kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan bisi bengke di imah urang anak urang teu puasa goblok si anak setan sia anak dasari bae bapak geus setan burung ajeuna mah anak dasari bapak geus seuri ajeuna mah dirangkul urang pasetan-setan bae yuk cek Masya Allah ngaku jaga setan teh ngaku ka anak-anakna etan tadi ya Allah ya Rabb. Tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana geus diulik geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna geus nyaho nyana teh bentuk-bentuk setan caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya anu nanya kiai kowe nyaritakeun setan-setan bae cek nya teh pamajikan setan saha nya mah tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun ya henteu cek nya aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun henteu teu jauh aing ka pamajikanana mah ngan aing ka anak namanya ho aing ka pamajikanna mah teu jauh sebab teu milu nikahkeun tapi aing ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun, Sabirun, Tawimun, tah teu ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan. Teh nontak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae. Geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae. Datang deui ka Abah. Cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun kana kolot ge cager ge sebab eta nu nyieun bahaya teh si dasim jadi si dasim teh sok ngomongan bae kana kolot
ngomong kanu kolot ngomong kanu ngorang ngomong kanu kolot bacakan dasimun si bergen kanu kolot lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager eta dasimun setan dasim eta geus bari mah lamun anu kolot dasim sia di jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat kaluarkeun zakat naik ka luhur zakatna 3 liter setengah beasna nupang bagus dah disiapkeun keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah balik ka Jawa Timur memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep tama endek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teuing mah tah daki aing aing mah ditu deuk kitu bae sih urang keneh tah sia kurang keneh ka dieu saekeun sakali deui supaya mantap ibadah urang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna cenah berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazakat cenah moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu. Jadi ulah asa-asa geus dek balik ke Bandung di Bandung ngazakat. Dek balik ke Surabaya di Surabaya ngazakat. Acenah kieu bae ieu mah dek balik ke Surabaya barang datang ka jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat. Tolol tah budak. Blon atuh tah mah. Zakat tetep. Iraha wajibna ngazakat pas malam takbir. Malam takbir, malam Minggu dah eta tah mulai ngazakat di dinya. Cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga. Acenah deuk 10 poe deui ka lebaran heug bae teh naon. Acenah deuk kuari bae encan. Encan kuari encan. Can asup puasana ge encan. Encan tah ieu zakat teh kos kitu zakat. Nu paling utama nama memeh ka masjid. Deuk ka masjid urang ngazakat di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar urang ngazakat luar biasa teh berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung beas mah hina sapira 3 liter setengah hina jelema hina beas hina baju hina sepatu hina mobil hina dunia hina lantaran rusak nu agung mah Allah urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar memeh ka masjid ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh aduh eta imam blon nah mending peting bae geus peting bae geus daripada dikena ka saha kiai ka mustahikna saha mustahik zakat teh kiai aya 8 mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim innamas shadaqatu lil fuqara fakir bikeun ka fakir miskin bikeun ka miskin cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah teangan tukang perang di urang mah perang lagi henteu anu perang melalui agama jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji bener-bener liilai kalimatillah nang ngadegkeun nang tungkeun ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi teu naon
kumaha cenah kuarima endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon amil. Ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat. Sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan, tukang dua tukang nyokotan, nomor katilu tukang nulisan, nomor kaopat tukang ngabagikeun. Ta eta nu kitu ngaranna amil. Berarti ku urang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya, kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya, atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog. Kemudian nu nulisan kudu aya, di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat. Rekrut sageus teh direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran. Diengkekeun teu masalah 2 poe 3 poe seminggu eueuh masalah. Nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh nu penting ngalaksanakeun zakat da bae. Setelah seminggu kakarak dibagikeun eueuh masalah. Fakir miskin geus karumpul ku ari mah tuh bagikeun ku ari kumaha lamun di ka masjid keun teu meunang. Kamu salat teu meunang. Cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg. Ieu mah nas Al-Qur'an. Geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin, mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah. Teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah. Dibelikeunana ka BHS, dibelikeunana ka Atlas, dibikeun ka kiai anu ngadukung nyana. Lain ungut-ungutan saya kabagin teu. Aya henteu laporan ka ditu. Abeh asup golongan Golkar. Nah, kos gitulah jadi kurang sreg. Fitnah urang lamun kos kitu. Ieu mah keur ngabebener ibadah. Beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae eta mah RT mah. Mangga. Urang mana fakir miskin. Jadi ngeunaheun plong hate. Nikmat jaduit aya lah sapira duit sakitu. 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata. Aing pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah. Kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae. Yakin henteu bakal insyrofkeunna. Lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna. Cuma masalah gula mah ngan nuduhkeun doang. Mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna. Eueuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir. Kadang ku jelisia. Aing baca kitab atuh je. Emang kumaha gitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu cima. Bawa ka dieu sabaraha baca kitab. Aja dek diangkeun dijual ku aing. Sok sambarangan nas ieu mah nasnya ada ulah hareupak nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu atak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf. Lain lalagaan nu mata ke masyaallah. Aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing. Sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun. Kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngamenangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan.
Ente ieu maksudna naon maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna. Geus eueuh kepentingan ti partai, eueuh kula mah. Eueuh kepentingan ti organisasi, eueuh. Geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae. Geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus kajeun. Nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang. Kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu. Hook. Di Belaraja tinggal sabaraha gerintil, di Cikupa tinggal sabaraha gerintil, di Sepatan tinggal sabaraha. Atuh ka ditu kabeh aing mana batur. Hook maksud aing hook sia mah salapi ka tadina menang ila mana lawe atuh amilin. Baru sama tuh amil. Menang kitu tah ngaji. Kadenge kuceul bae tah jatuh mana ya tun. Itu menang saya orang ini. Baheula kan sorogan kos kitu tah. Tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain naon lain hook. Masyaallah nu geus ge ajur. Ajur tah ieu mah maksudna lain. Ih pugunya ah jeung deudeuh nya hook jasa. Ngadengekeun tu budak magang ngaji cenah aya 20-an. Alhamdulillah tilok ka mana nya magang ngaji senang hate. Barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses Jaki sial amat. Maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah. Nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen nyana mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu. Ye tuh hok biasa. Barang sana. Bahasa Ki Soleh aya beta. Barang sana. Eta ku hok ulah jadi kos kitu. Ulah lah ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana ge sanaji halang-halang atuh kumaha kakak bae kan ditu nama. Teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana. Kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat, aya zakat tarekat, aya zakat hakikat. Haji, aya haji syariat, aya haji tarekat, aya haji syariat. Panjang teh ini mung dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi, zakat ge moal henteu kitu, ngon leuwih rapih jasa. Ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah. Masyaallah. Hiji. Beres tah. Jika ada kaliwat awas. Kemudian taraweh. Kukula teu dibacakeun kitab dina hadis Tajul Jami'na panjang teuing. Tarawehna urang 23. Mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema. Taraweh deui Kangjeng Nabi brung ka 3 peuting Kangjeng Nabi di imah. Wakila ka 4 peuting. Jelema burung-burungan loba. Aduh, cek Kangjeng Nabi rempan besi di pardukeun. Tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi. Ku Sidi Abu Bakar didatangan, "Tuhan, kunaon ieu teu tar ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu. Beusi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu. Bawangan mayar." Aing adu duiteun amat cek kiai emang kuari mah kitu kuduna lah. Tah jadi caritana Sayyidina Abu Bakar datang kadinya, "Tuhan, kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi besi dipardukeun bangsa urang mah kuat, engke ka dituna teu kuat." Engke tahun 2012 mah ieu urang Cikupa teu karuat teu. Urang Cisoka mah komo. Urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang. Eta kos kitu. Ya, mentak ituan itu sabaraha? 20 sarua bae. 23 jeung witirna. Mantak pupus Kangjeng dilangsungkan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23. Sayyidina Abu Bakar Siddiq baik, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna. Cenah Kangjeng Nabi mah 11. Kangjeng Nabi 11 teh witir. Kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan, salat teh 11 rakaat. Eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir. Ari ieu mah tah man soma imanan wah isaban jeung aya koma taraweh maknana 23. Diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa 2 bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar
nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta kita nuturkeun nu 2 kita nuturkeun nu 4 kok buah sa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cang caya wae nu ribut 23 13 nah moal lah wongan ribut bae jadi ulah ya nyalah geus alhamdulillah puasa syariat entos torekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nu endek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu na bae tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari nu disengserikeun ku unggal negara mangga bae andai kata endek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya endek ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kajadian kos itu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar teh di awal tepi ka akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaanana insyaallah engke minggu kadua urang lebaran minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe minggu kadua berarti 15 poe tah eta minggu 15 poe eta ngaji sebab lamun dilengkahkeun ka ditu atuh bunga urang panjang teuing tah jadi yang ke minggu pertama lebaran minggu kahiji natah 7 poe minggu kedua 15 poe urang insyaallah mudah-mudahan panjang umur urang ngaji deui sakumaha biasa haul masa kumaha biasa tanggal 8 abah tamah ai kaburu mangga teu kaburu masalah awal keluarga jeung anu araringet urang babarengan ngahaolan almarhum abah tema tanggal 8 biasana minggu Senin Salasa berarti malam Senin urang jadi lamun lebaran minggu nyawalan teh Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin malam salapan biasa kemudian itu kula puter sataun ngaji geus teu asa-asa sakumaha bapak-bapak ka kula teu asa-asa bae artina ngomong sangeunahna sangangna sacablak da eueuh maksudna naon hiji sakadar maksudna akrabat kedua sakadar deudeuh jeung nyaah andai kata aya ucapan-ucapan anu kurang tata kurang titi kurang merenah di hati ta eta hampura insyaallah kula mah geus teu kudu dipenta deui jadi urang silih hampurakeun dina sajero sataun kula santri kula anu sogol keluarga kabeh bae urang silih hampurakeun jeung urang silih doakeun supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala